Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun anu kantun dinten kamari dina episode anu bagian sanes episode bagian kadua ayeuna anu katilu dina jejer carios nya judul gitu Barudak Liwar. Judulna Barudak Liwar karangan simkuring manawi bahan katampi dongeng salah kadarna saayana diajar mangah kadulur-dulur nu di lemur baraya nu di kota saudara salam dunya mangga maranco manco supados teu nyangkolong teuing kana waktos manco mangga nu kakantun kamari teh si Entang dibere tugas ku Bah Omon titah newak barudak anu ngalanangka arek benang opatanana pek syukur seuneu pokona mah asa beunang we salah sahiji erek ditanya kocapkeun magrib geus kaliwat biasa barudak sok ngarariung di kantor pos anu deket gang ka masjid anu belah kaler ngarariung barudak teh jiga nu aya nu ditungguan padahal da henteu kan kitu we aya nu gitaran wae aya kitu we maklum kitu nya zaman baheula make jeung maneh aya nu ucing-ucingan ucing berik ucing udag gitu di lapang poli teh waktu harita kocapkeun si Entang geus nepi ka pos hansip ngintip ngan pacorencang subali belah wetan ulikeun ngobrol jeung sejen baturna si Ocoy jeung si Amo miluan ucing udag gitunya terus si Sudi jeung si Ata manehna kabeneran duaan tiluan jeung jang engkos baturan sakola da ieu mah opatanana oge si Ocoy, Sudi, si Bali, si Ata teu sakarela sakolana mah ngan di lemur jadi masket arulina teh jeung eta kabeneran si Udi jeung si Ata keur tama jangkos keur ngobrol keur kitu teh digupayan digerowan malahan mah ku si Ocoy tak kadieu sagudung tak hayu yeuh urang ieu me ieu ucing-ucingan kurang jelemana rame-rame me lobaan di atuh si Udi jeung si Ata teh nyampeurkeun biasa hom pimpah baheula mah mitra anu santragan simkuring ngapangintennya atawa suteun hom pimpah biasana mah nu nangkarak ucing atawa cang-kacang anu kacang-kacang cang-kacang panjang anu ponok ucing aya kitu bareto mah nya kocapkeun tiluan jadi ngariung kesempatan si Entang wah bedegel atuh da sidik tukang nanggung orang tonggoh menang nyokotna ge badegana ge Bah Omon da eueuh nu deukeut mah undaekeun ripuh mayarna met cenah kitu bedegel awakna teh dedepe bedegel tapi wah geus kitu naon Mang Tang ka dieu ceuk si Ocoy Tang naon ka dieu Mang Tang gerawak teh atuh leungeun si Ocoy
jeung si Udi ditewak, digusur. Wah, udah budak laletik atuh. Budak umur 10 tahun dibedol ku tukang gawe atuh nu beberehilan babalimbingan leungeunna teh awakna teh sepirna teh babalimbingan. Wah, sidik tukang digawe atuh digusur. Ayo aing urang dititah ku dunungan urang. Di antara maneh cenah kudu aya nu kabawa ka imah Abah Omon. Laer ngomongna duka ti tongoh belah mana si Kang Entang teh nya bujangna Abah Omon. Atuh barudak teh teterejeh ningangan malahan makan leungeun kanu tonggong ditajongan ku barudak. Beuki pakeuh we dicekel teh. Malibir jalan teu jalan gede. Lempeng ngulon bet ka weta ka kidul pas ka tukang ka ieuna teh asupna teh teu asup jalan hareup. Jalan tukang daha ngahaja teu ditulakan pagar awi teh da sintang arek kitu rencanana rek jalan bawa ka tukang. Teu kungsi lila. Bah, Abah Juragan Omon. Abah Juragan Omon. Naon tang meni Abah Juragan Omon kumaha sia teh juragan Abah atuh ngageroan teh. Atuh ki Abah we atuh. Nah, ieu barudak teh anu ngalanangka teh lain. Tah eta euy bener. Si Ocoy tah jeung si Udi. Bener, teu beunang nu sejen. Henteu nu sejenna mah da atuh hese leungeun uingna ge ngan dua bisa katewak dua. Bae dua ge. Jang bukti jeung saksi jeung bukti pangpangna mah ku aing dilaporkeun. Atawa urang omongan. Arungkul atuh barudak teh cing parurungkut. Bari ngamang-ngamang paneungeul tina awi kitu nya regang gitu. Ceprot atuh suku si Ocoy. Abah teh beuring neungeul ku ieu aduh peureuss kieu bah. Sia tuman ku aing. Awas sia mun bebeja ka kolot sia ku aing leuwih parna disiksana. Ceprot deui atuh suku nu kencana tadi katuhu kenca katuhu. Ceprot parengkel atuh. Dongko we tungtungna mah. Hapek deui ka si Udi. Si Udi mah kanu leungeunna. Aduh. Nah, Abah bet abi diteungeul. Saruana sia nu mawana, ieu nu ngalana. Ku aing awas sia mun sakali-kali deui tapi aing ieu can lunas ukur kieu mah. Asupkeun etang. Cenah ditareangan ku kolotna tuman. Asupkeun ka mana bah? Buka asupkeun ka nu leuit. Hijikeun jeung pare. Sapeuting wae mah. Mitra atuh cing garebeg. Si Ocoy jeung si Udi erek dikerem di leuit. Kocapkeun atuh leuit dibuka, gemukna dibuka, tulak kaina dilaan. Pantona bray diangkat teh barudak teh. Ku si Entang teh luwes. Da teh jero da sidik aya parean tuh ngageblug gitu nya. Da bek teh kanu pare ngan peda teh di karungan. Geus sia di ku aing di ieu heula di warah barudak ieu mah keun antep sinanareangan kolotna antep. Geus semitra tulakan deui panto leuit teh gemukna dipasang deui kaina jebret we dikunci deui. Geus we tang jigrah hees we atawa ngampi istirahat. Bae antep lah
da moal kadengieun gegerowan oge da sidik bilikna sababaraha lapis ongkohan di bulan ku kai ti luar moal kadengieun gegerowan ge. Nya atuh bah ari kitu mah abdi bade ka pawon wae abdi istirahat heula atuh jeung ongkohan ieu teh abdi teh acan tuang deh tadi kabujeng adzan tos salat teras milarian ieu barudak. Oh jiga tuh jig kuring gere ka imah we lah ngeusekeun da tuh teu geus teu gogorowokan. Cag mitra bah omon ngampi kitu ka imahna asup kitu deui sintang ka tempat sarena aya kitu nya. Kamar khusus dipisahkeun ti luar bangunan imah jang badega mah. Ayeuna urang kocapkeun barudak nu diasupkeun ka jero leuit. Si Ocoy jeung si Udi. Di, Udi, kumaha euy geus kieu ya? Seubeung nangka ayeuna menyarek ngadaharan pare kawas koda lumping. Teuing aing jadi lieur jadi kieu bingung urang yeuh. Di penjara dina leuit. Leuheung lamun jadi bisa didahar dari pare mah nya heueuh. Kos kuda lumping ngadahar pare. Ya bagus peuting yeuh maju geus isya geus kadenge ieu salat adzan isya. Mitra cing haruleng we. Marawa sarung mah da biasa bare bejana mah ngaos kakolotna mah ngaraji cenah teu Mang Iing. Belah kaler deket Ibu Haji Kesi. Maranehna mah henteu arinit ngaraji ngadon arulin we kitu di lapang jeung di pos hansip madon cing rariung. Mitra cag heula urang tunda heula eta budak nu dikarerem dina leuit. Ayeuna urang kalapang deui ka si Ata jeung ka Sobali. Sobali nanya, "Da, ari si Ocoy jeung si Udi mana tadi mah ningali asa aya?" Heueuh. Tadi mah da aya di dieu teh barudak teh. Tadi teh ngan ditewak tadi teh ku si Entang. Badegana Bah Omon. Ditewak kitu. Digusur da dibawa ka kulon. Ari Bah Omon mah lain orang belah kitu. Teuing teh garek diaralungkeun ka Cikapunung meureunnan. Teuing kumaha da meureun dititah ku Bah Omon. Cilaka atuh kitu mah. Dulur urang atuh cing haruleng we si Bali teh jeung si Ata teh. Kumaha carana ieu ta euy? Pasti jigana mah dialungkeun ka Cikapunung. Hayu urang ka kulon yuk. Urang rek ka imah heula nyokot batre. Bisi dialungkeun heueuh bener. Ini teh beretak lumpatnya. Si Bali teh dan rada deket ka imah. Ti lapang ka imah mah si Bali. Nyokot senter panjang batre nanti bareto mah genep ting 4 batu batre. Berasat tuh. Wah calang weutuh euy nya. Weutuh batrena bapak urang hayu ah. Hayu lah, hayu. Duaan we cing lalewat. Kamarana tuh urang milu. Deuk si Amo. Atuh urang ge milu. Entong euy, ieu mah urusan bisnis. Ulah milu ieu mah penting. Geus we urang duaan jeung si Ata. Nya beretak ka atuh cing lalumpatan si Udi si Bali jeung si Ata. Nuju ngajugjug ka sisi Cikapunung. Barasat batre ungarungkun unga tatangkalan disemprotan ku bate dicaangan kapuntas
kababakan gitu nya disemprot besi manca ka ditu kabelah kaler tuluy papai bari ieu teh tuluy bari tuka dieu dicangan kubu senter. Weuh euy kumaha nya euy? Heueuh urang ge bingung yeuh. Ada reueuh. Moal dibawa ka Mbah Omon gitu dikerem di imah Mbah Omon. Teuing lamun kitu mah bingung euy. Ayoh ka lapang deui weh. Si aya barudak kadarieu nya rusuh. Balik deui we atuh mitra si Bali teh jeung si Ata ka lapang deui. An maranehna mah ngaduaan batur keur arulin teh nu gigitaran gitu nu nyanyian anu ucing-uciheun ieu gitu. Geus nungtutan malahan mangurangan kari tungtungna cing laleos sawareh mulang. Nu tinggal teh si Amo si Isol tamah weh si Udi si Bali jeung si Ata. Lain eta li si aya naon tadi teh tos timarana. Heeh. Ti marana marane tadi. Li, tak Henteu tadi urang ningali ieu naon teh nyentran jiga aya ieu gitu jiga aya bagong gitu. An urang teu waka geruh da bisi jo ieu warga bisi bararijil tapi di senteran eueuh alesana teh kitu mitra ari ka si Isol jeung ka si Amo. Tungtungna mah ngarobrol we ngareng ngidul. Peuting beuki teu karasa atuh maju jam 10 barubar we. Tak sarek monokkeun urang, malah urang balik we. Urang rada inget wae euy. Ka si Bali si Udi jeung si Ocoy. Sarua urang ge. Baiklah urang balik urang keunik cik hayang nyaho. Urang dagoan nepi ka isuk. Mitra peuting teu karasa jemplingna peuting sora jangkrik sarupaning sasatoan anu sok disadap peuting disararada. Beuk aya karan-karan koreak aya da belah kulon teh Kebon Awi Geledegan belah kulon kidul. Di kuloneun kiduleun kuloneun imah Mbah Omon teh awi teh ngejejemrung tangkal kiara ki hujan gede di dinya teh. Mitra peuting teu karasa tuluy ayeun tuluy teu karasa beuki tengah peuting beuki simpe. Teu kadenge aya nu batuk-batuk acan. Rona we geus aya Mang Ipeng jeung Kang itu Kang Sarta. Rona araya di pos. Ketrong ditakol kokol ngana heunandakeun geus tengah peuting. Geus jemplang-jempling berkah eueuh sugan aya paparing rampong eueuh. Aman we. Mitra teu karasana waktu nu ngararona geus jam 3 marulang. Atuh urang caritakeun barudak anu di jero leuit. Da mawa sarung cing rarengkol we. Sare marahan mah pageye-geye ngarengkolna ge nyedak ka belah kulon. Da
cenah ulah paangang cenah si anu ngorowot cenah bisi aya jin pokona teh. Mitra cak urang gancangkeun carita bray weh caang klotra risada pantoloy teh can caang ting tos adan asana mah. Adan subuh maju karema ka ieu lah ka carangcang tihang ka satengah genepan geus rada bray-brayan ray-rayan gitu nya. Bray-brayan. Klotra pantoloy teh aya nu muka. Aya nu muka bray weh atuh rada caang meusan can caang pisan. Bray caang ku listrik gedang saya listrik waktu harita teh. Heuti angangna gitu nya. Ada remang-remang lah. Bray pantoloid kaina disimpen, gemokna disimpen dina palang dadana leuwih. Kacileng teh. Aya nu asup. Atuh nu sare di jero teh cinggarurubug lesugan teh aya naon gitu nya. Pas katincak pisan suku si Ocoy. Aduh naon ieu euy. Aduh. Aduh. Geuning aya marane di dieu aya naon ieu maneh di dieu. Ieu saha ieu? Urang mah Ocoy. Urang Udi. Naon maneh aya di darieu? Bari teu daek kebat ngomong teh sieun ka panggih ieu. Ah panjang carita nama. Cep. Acep nyata. Urang. Naon rek naon moyak ieu ka dieu atuh Acep asup ke leuyit. Jempe. Aing rek mau pare. Da minta duit tada rese. Ah nying kekolot pedit aing ngarieur. Ah Maneh atuh naon ieu teh beti ieu? Beti jararo. engkewe lah ngobrol lama di luar. Sok urang dibantuan weh. Asa urang bisa keluar. Oh sok atuh. Atuh mitra bareng meduk karung teh mawa 2 karungna teh tapi teu parinuh da moal kabawa ku barudak pantar umur 10 atau 11 tahun mun dipinuhan mah paling ge kana lah aya 60 kilo 2 teh 2 karung 30 kiloan gitu nya. Geus kitu dibeuli teu mawa tali ngahaja. Urang ieu heula naon teh sok nu bijil heula ti heula saha? Bae urang teh heula Bari luak diuk coy, bisi aya bapa urang atuh si Entang. hooh. Atuh diangkat pare tewak kep. Hiji deui lungkep ku si Acoy teh. Teu kungsi heula cung jeleng bari jil barudak teh si Udi jeung si Ecep anak Mbah Emon. Tulakeun deui weh teu ieu. Teu talangke buru-buru set. Bawa malibir ka pipir leuyit. Boga jalan rahasia kaluar si Acep mah. Boga jalan rahasia ngahuaikeun saeutik dihuaikeun oge pager teh mukana rada gede paparantin manehna ari osok ngalap osok mok pare nu kolotna. Atuh teu kungsi lila teh tuluy weh mak kadadinya. Katarukangan bibir. Sok yuk bawa hiji ewang buru. Buru atuh si Ecep mawa hiji, si Ocoy mawa hiji. Pangheulana bijil buru tina pager teh si Udi. Tembak si Udi teh kaluar di luareun pager teh. Diasongkeun ku si Ecep. Terus si Ocoy blus anu duanana teh benerkeun deui rapih deui pager teh jiga heuh menang ieu we ngahaja we. Panto rahasia gitu eta teh. Paranti si Cecep paranti mau pare dina leuyit gitu. Da kunci boga serep manehna mah ngahaja.
Cep, yo ke heula nanya heula urang ayeuna geus salamet kaluar ti leuit yo. Maneh berarti mah mineng ieu ngajualan pare ceuk si Budi. Heuh sia nya Cep, manehnya mineng aing mah sok ningali maneh mangol pare. Jempe tong geru atuh. Baik ku aing ke dibere maneh. Ayolah geus bawa we heula. Jauh ti dieu. Bawa ka kaler heula anu ieu ka jukut anu jabrig tah deukeut lapang main bal. Simpen heula kajeun ke beurang urang jual ka Cigembar. Kanu ieu lah kanu motor urang nginjem motor. Oh urang menta. Urang sakadukul kudu kaagehan atuh. Ceuk si Udi. Nya atuh pasti nya coy eta tak urang ge kudu boga nya tak. Edi Ceuk si Ocoy. Oh sia kudu dibere urang mun teu ku aing bejakeun. oh kalem lah dibere ku aing asa jempe we. Maneh salamet aing salamet. Geus we kitu. Mitra, alah hanyakal waktosna kabujeng CF. Dan anjing orang teraskeun deui dina jejer carios barudak liwar. Dina bagian katilu anjing orang teraskeun dina bagian kaopat. Hapunten nu kasuhun seueur pisan lepatna. Seueur pisan pabaliutna. Maklum diajarnya simkuring ku bakat reukeus kanu seni budaya Sunda nyaeta dina dongeng Sunda. Sakitu nu kahatur tong hilap kabaraya di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Ugun. Sakitu nu kahatur di simkuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.